Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampurasun para siswa sadayana. Para siswa kelas 10 IPA hiji, IPA 2, IPA salapan sareng IPS hiji. Sadayana wajib ngainstal font aksara Sunda kana HP-na sewang-sewangan. Kumaha carana? Mangga urang tingalinya lengkah-lengkahna. Kahiji urang bika Play Store-na. Tah, saantosna dina Play Store, urang tiasa ketikeun multilink 0 keyboardnya. Nah, ieu multilink O sanes 0, O multilink O keyboard. Tah, leresnya ieu nu ieu pisan mangga ku hidup diinstal. Saantosna diinstal, kapasang dina HP, urang buka. Nah, ieu nya munggaran ngabuka multilink O keyboard teh sapertos kieu. Pilih nomor hiji, enable this keyboard. Nah, ieu di dieu aya multilink O keyboard anu engkena teh bakal sapertos kieu. Nah, hidupkan ku hidupnya. Saantosna dihidupkan, lajeng select this keyboard. Nah, selectnya ieu multilink O keyboard na diselect. Lajeng hidup tiasa ngetes ayeuna. Nah, kumaha carana sangkan tiasa aksara Sunda kitu nya. Sangkan aksara Sunda teh tiasa aya urang pencetnya spasina diteken, lajeng digered kana language, digered pilihnya. Nah, urang pilih nomor genep Southeast Asian. Nah, pamitos kieu ieu kaluarnya sadaya bahasa-bahasa daerah. Aksara Sunda aya dina bahasa Sunda ieu nu ieu, bahasa Sunda. Mangga dipilih diklik. Nah, ayeuna urang teh tos tiasa ngagunakeun aksara Sunda. Mangga urang tiasa nyerat, misalkeun nyeratkeun Karangnunggal. Karangnunggal. Gampil pisan kan nya para siswa sadayana. Ieu upami tesnya ieu teh. Ieu teh sares semangat tes. Urang ayeuna kana WhatsApp cobian nya. Cobian kana WhatsApp, ieu grup urang nya kangge engke laporan aksara Sunda. Misalkan urang bade ngetik nya, urang ngetik naon we misalkan. Saminya tadi Karangnunggal we lah. Karangnunggal. Karangnunggal. Tah, tiasanya gampil pisan upami janten engke upami misalkeun aya tugas laporan teh hidup tangtos tos tiasa nyeratkeun aksara Sunda dina HP. Upami cenah hidup moal bade nyeratkeun kana aksara Latin, uih handi ngangge aksara Latin, hidup tiasa mencet spasi lajeng alihkeun kana bahasa Indonesia. Nah, ka dieu. Tah, bahasa Indonesia. Nah, ayeuna tos Latin deui nya aksarana. Pami hoyongkeun aksara Sunda di saminya lengkahna sapertos kitu tadi. Pencet spasina tadi dieu tos aya. Di dieu aksara Sunda tos aya, tinggal dipilih. Kitu nya pami bade uih handi mangga kantun dipilih deui Indonesia. Rupina gampil pisan ngagunakeun aksara Sunda dina HP. Mangga supados tiasa diinstal di HP-na sewang-sewangan kangge kaprayogian laporan aksara Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.